Eta barudak ayeunanya awewe barau cikur gerasep dibawa ka mana teh daya ke pasrah gitu ngomongna teh kieu sok wae cenah jelas we hitunganana tuh dari disebut runtah mambu ngambek manehna oge tapi kalakuan leuwih ti runtah naudzubillahi min dzalik amit-amit teh dongengna asik teh awewe barau cikur geus darang dan model zaman jahiliyah make baju teu mararatut majarkeun modern teh make bujal ditempokeun sagala rupa eta reuas saya marta ngobrolnya lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena kacidapan peranti salat we teh nya bari seriting cikiki unggal peuting ngariung ulin di juru diskoti nyiar lalaki ateul payah ya ditowel wanian diciwit leuwih tarik deui malikana teh nya ditraktir alah omongnya diajak kontan hayu kawan rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal inget cenah kudu puguh hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima lah bernyit cenah modern lamun bedegong negara blag kaeranya leutik keneh bernyit rupa jalma kelakuan bagong teuing pokona sesegrok jeung hideung ulin dinu poek karesepna dari bagong mah mun dibedel teh ngaguik ieu mah dibedel teh ngaguik ngan ting cikiki biasa terus rian ruksat komo si ipung mah karesepna pisan gitu ABG asa beuki goreng patut panari oman mah bebe aki-aki beuki budak beda jeung ABG lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukena we teh nyaho bari seriting cikiki unggal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh nyiar lalaki ateul budak lemet padahal ya obat Gusti ditowel Malik Noel lah diciwit nyiwit beki tarik ditraktir alah muir diajak kontan hayu wala rek dibawa ka mana nya pasrah tumarima asal puguh cenah eta hitunganana awewe model kitu naon atuh ngaranna da geuning disebut runtah mah teu narima ngambek bernyit cenah modern lamun bedegong solelale bernyit rupa jelema kalakuan bagong namana jelema mana bagong atuh da hampir sarua nama geuningan
Bagong gelo. Aduh. Jangan oman. Nyata lebarnya. Nu balangor teh negara eulis geuningan. Eta teu ngarti dan nu gareulis loba nu bangor mah geuningan. Nu awon mah da nya sarua we kata. Panonna alus irung alus niwir alus ditempok diharap digigir mane mulus hanya kapisan kalakuan siga setan gunta ganti jalur tesirikna ungaming nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hade rupa jang oman bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka telak kita kulit selir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tariku biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu nganah atuh bergimu murah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komojeng poho di baju kawas hirup zaman batu we baheula cik sigisin atuh kana bulucun teh panonna alus irung alus iwir alus ditempok diharap digigir mani mulus hanya kapisan kalakuan siga setan gunta ganti jalur desirikna unggal minggu nah aku naon nu geulis loba nu bangor nah aku naon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hade rupa merenjang oman bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka kulit selir koneng cangkang jauh kuntuna bodas tipung tariku biwir berem-berem jawer ayam panon coklat kopi susu nganah atuh betimu murah geblek hirup daek jadi runtah ulah bangga bisa gunta ganti jaluk komojeng poho di baju emang eta kernaon mana emang pakai jenggudak gitu sirah di kacamata hidung di peting-peting tegablek kapoek mana emang oh yo ada poek awas tukang pijat nih emang kernaon si laing emang eta sirah gudak hideung make kaca panon hideung gera balik silaing emang ayam jalu geus kongkorongok
tereh bijil geus beurang emang naker naon si laing tripping emang tripping tenang buka ada beta pan geus pugu gara-gara tripping emang hirup si laing jadi pakusut gak bola gara-gara tripping mimiti harga diri nepi ka kahormatan di murah mareh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi ka kahormatan ludes dan nyesa dituker ku ekstasi orang mana ada ekstasi itu orang mana emang singnya kadiri sorangan emang emang sing karunya kainung bapa kudu karunya singnya kainung bapa tema ulah balaga jul wae ruk teh da umur di dunya teh kelila amuran kerap balik kadinya dan kuda kideung we kaos panteng rek nabrak penting mah berehan kata gue nah kasih tahu nih wae saya nanti Pak si kan logor itu si kan kalau batik oli ya bener jadi gula gila terus oke kacamata hidung penting emang gerak balik si laing emang balik seperti ingat kena purwadaksi ayam jalu geus kongkorongok panon poe tereh bijil emang naker naon si laing tripping emang tripping pan geus pugu gara-gara tripping emang hirup si laing jadi pakusut kita punggung gara-gara tripping mimiti harga diri nepi ka kahormatan di murah mareh ngabelaan ekstasi mimiti harga diri nepi ka kahormatan ludes teh nyesa dituker ku ekstasi emang singnya kadiri sorangan emang emang sing karunya kainung bapa emang gara-gara panu tong barang degong sernaon si laing emang eta si ragu dagideg gideg kasihanan copok make kaca panon hideung emang gerak balik si laing emang balik gimana ayam jalu geus kongkorongok daerah kok ayam ke panon